Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sadaya puji kagungan Allah Rabbul Alamin. Shalawat rawuh salam wa mudah-mudahan dicurah limpahkeun ka paduka alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dekandun ka para sahabatna, para tabi'ina, duga akhirna dugikeun ka urang sadayana. Mudah-mudahan sing kalebet direng-rengan umat anjeunna nu kenging syafaat di anjeunna. Napaduana insyaallah urang ngalajengkeun hanca ngalogat, diajar ngalogat, diajar ngamanaan, diajar geurah salita-lita di kitab Magaduhan, kitab Magaduhan jenengan Riyadhus Shalihin anu mana ya kitab teh dikarang ku Imam Nawawi. Sadaacan urang ngalajengkeun hanca logat, hanca makna, oge sakedikeun hanca surah. Kang aduha urang tawasul urang hadiah ka Maha Suci. Mudah-mudahan pengarangna yang kita buat khusus kami kemuliaan anak Allah Rabbul Alamin. Umumna sepuh urang sadayana, wargi urang sadayana anu parantos ngentutkeun, anu parantos salib di alam barjah, mudah-mudahan sadayana kenging pangampura rahmat oge ridhona Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa liman dakhala fi baitihi ajma'in. Saulillahi lahumul Fatihah. Ila arwaya abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina wa syaykhina ususan wa mahdi Muhammad jadmahu. Syaulillahi lahumul Fatihah. Wa ila mu'allif hadal kitab wa syarhullah hadrati radhiyallahu ta'ala anhum wa usulihim wa guruhim wa masyayikhihim wa ahli baitihim wa ababihim wa muridihim wa muhibbihim wa ahli silsilatihim wal akhirina naqshu billahi lahumul Fatihah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa rahmatullahi wa anggoli sadatina sahabat Rasulullah ajma'in. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan wa ni'amahu wa yukafi masjidah ya rabbana wa lakal
kama yanbaghi li jalali wajhika karim wa 'azimi sultanika qadir. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum waj'al jannata maswahum. Allahumma ati fi qabrin nura wa rahmatan wa maghfiratan daimatan ila yaumil qiyamah. Allahumma ij'al quburahum rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al quburahum khubratan min khubarin niran. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah. Tinggal aja amma ba'du. Amma ba'du anapun dina sabada baca bismillah alhamdulillah sholawat sinarang salam. Pokok kola maka teman-teman parantos ngadawu Sopo Allah Gusti Allah Ta'ala Mahaluhur Allah wa ma khalaqtu jeung nyiptakeun kaula al jinna kecil wal insa jeung ka manusia tapi logatna illa liya'budun angin supaya ibadah itu jin itu manusia ni kakaula dawu Allah. Jadi manusia diciptakeun di alam dunia nu baheula nu ayeuna jeung nu rek datang samata-mata khusus pikeun ibadah pikeun taqarrub ka Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'uridu ngarepkeun kaula minhum dijin sareng manusia mirizkin karena rizki karena mere rizki karena ngarizkian wa ma uridu jeung ngarepkeun kaula ayyuhimu kana yen mere barang dahar itu jin jeung manusia nikah kaula manusia sinar jin diciptakeun di alam dunia samata-mata khusus pikeun taqarrub ka Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah teu gaduh pakarepan hoyong dipaparin rezeki ku manusia jeung jin da yakin manusia mah teu bisa teu boga la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ayana makhluk mah lamun dibandingkeun jeung ayana Allah adam hakikat nama teu aya nu maha aya mah hiji we Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma uridu ayyut'imun kaula teu boga pakarepan jin jeung manusia bisa mere kadaharan ka kaula. Wa ada jeung ari ieu ayat eta tasrihun ngajelaskeun bianahu kana sanyana itu jin jeung manusia eta khuliqu geus diciptakeun itu jin jeung manusia lil ibadati pikeun supaya ibadah bahako mangkaha alaihim ka itu jin jeung manusia naon al-i'tinahu menyangenya nemen-nemen bima kalawan perkara atau bima kana perkara khuliqu anu geus diciptakeunana itu jin jeung manusia lahu karana ma di ayat tadi ngarupikeun penjelasan
yen sanyanyana jin jeung manusia diciptakeun ku Allah samata-mata pikeun tabarruk ka Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah teu boga pakarepan hoyong dirisian ku jin jeung manusia. Allah teu gaduh pakarepan manusia jeung jin mere katuangan ka Allah Rabbul Alamin. Wa hada tasrihun bi annahum khuliqu lil ibadati. Ieu ayat penjelasan yen sanyana jin jeung manusia diciptakeun samata-mata khusus pikeun ibadah ka Allah Subhanahu wa ta'ala. Atuh pasti nyata yen sanyana jin jeung manusia eta kudu sungguh-sungguh kudu nyanya kalawan perkara anu geus diciptakeunana ieu jin jeung manusia. Tegasna kudu sungguh-sungguh, kudu nemen-nemen, kudu nyanya dina raraga taqarrub ka Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal iradu jeung ngabalieur, wal iradu jeung ngabalieur an hududid dunya dina pirang-pirang kauntungan dunia. Bisyahadat kalawan ijahadati kalawan juhud atawa kalawan tapa baina mangka sanyanyana dunia eta darun nabati lembur anu rusak la mahallu ikhladi lain lemur anu langgeng. wa markabu uburin jeung tutumpakan paranti ngaliwat. La manjilu kubur lain tempat hubungan. Kemudian mengerti karena hakikatna penciptaan jelema, karena hakikat penciptaan manusia samata-mata pikeun taqarrub ka Allah Rabbul Alamin. Maka manusia bakal nemen-nemen, bakal nyanya, bakal sungguh-sungguh dina raraga taqarrub ka Allah, malah bakal ngabalieur dina pirang-pirang kauntungan dunia. Sabab dunia mah lemur anu ruksa, kelain lemur anu langgeng. Dunia tempat tutumpakan, tempat ngaliwat, lain tempat hubungan. Tinggal logat. Wa masra'ul bisani jeung tempat sumberan anu pegat, jeung tempat sumberan cai anu putus. La mauti nu jawab lain tempat anu langgeng. Lihat maka kusabab itu karena ayat naon alaikodu pirang-pirang jalma anu nyari minaliha di ahlina itu dunia etahum hari itu ekot etalah ubadu
pirang-pirang ahli ibadah. Wa qalun nasi jeung pangarti-ngartina manusia piha di dunia. Ari itu aqalun nas eta azzuhadu pirang-pirang jalma anu tapa dina dunia. Wa qala jeung parantos ngadawuh sapa Allah Ta'ala Gusti Allah Ta'ala, Innama masalul hayati dunya aning pastina ari sifatanana kahirupan dunia. Eta kamain saperti cai angzana anu geus nurunkeun kaula anu agung kana itu cai. Minasa mai ti langit pakhtalato mangka campur bihi sabab cai. Naon nabatul ardi pirang-pirang jajadian bumi. Mimma tina perkara yakulu anu sok ngadalahar. Sana sujelema wal an'amu jeung sasatoan hatta ida akhodat, sehingga tatkala ngalap naon al ardu bumi yuhrufaha kana kagindinganana itu ardu wa zayyanat jeung ginding itu ardu wadonna jeung nyangka ahluha ahlina itu ardu annahum sanyanyana itu ahlu eta qadiruna anu kawasa kabeh alaiha kana itu ngagindinganana dunia ata dataka kana itu ardu naon amruna penentuan kaula lailan dina waktu peuting awan naharon atawa dina waktu beurang bajana maka ngajadikeun kaula anu agung ha kana itu ardu hasidan kana saperti anu dibuatan kalangtagna kaya-kaya teu sugihna itu ardu bil amsi kamari. Kadali kaya tanya gitu deui nu pasilu mertelakeun kaula anu agung al ayati kana pirang-pirang ayat li kaumin pikeun kaum-kaum yatafakkarun anu tafakur kabeh. Wal ayatu jeung ari pirang-pirang ayat pihadal makna dina ieu makna eta kasiratun loba walakon asana jeung teman-teman ngaluskeun saal qailu anu ngucap inna lillahi sayangna eta tetep kagungan Allah ibadan aya pirang-pirang hamba putona anu palalinter tolaku anu geus nyerahkeunana itu ibad ad-dunya kana dunya wa khaufu jeung sieuna itu ibad al-fitana kana pirang-pirang fitnah. Jalma anu pinter mah bakal nyerahkeun kana dunia sabab sieun ku pirang-pirang fitnah dunia. Nadoru pada ningali itu ibad biha nadoru pada ningali mikir-mikir itu ibad biha di itu dunia balama alimu maka tatkala nyarahona itu ibad annaha sanyanyana itu dunia eta laisat lain itu dunia lihayin pikeun jalma anu hirup eta watona tempat cicing jalu majadikeun itu ibadah kana dunia lujatan kana saperti ombak laut wa takhatu jeung ngajadikeun itu ibad sholihal a'mali kana pirang-pirang amal soleh piha di itu dunia supuna kana pirang-pirang parahu
wa idza kana mangka di mana aya naon haluha tingkahna wa idza kana mangka di mana aya naon haluha tingkahna itu ardu eta mah perkara wasabdu anu geus nyipatan kaulahu kana itu mah wa haluna jeung tingkah urang sadaya wa majeng kana perkara khuliqna anu geus diciptakeun urang sadaya lahu karana itu mah eta mah perkara qadam tu anu geus ngaheulakeun kaula kana itu mah Ampun mangka eta hak alal mukallafi ka jalma anu balik tur berakal naon ayal hapa yen lumpang itu mukallaf binafsi lawan dirina itu mukallaf mazhabal akhyar seperti perjalanana pirang-pirang jalma pilihan nu alalus wa yasluka jeung nampah itu mukallaf maslaka ulil muha dina pangambahanana pirang-pirang jalma boga akal sampurna kabeh wal absori jeung anu ngabogaan paningali kabeh kaya ta'ahabu jeung sawis-sawis itu mukallaf lima kana perkara asyaratu anu geus isyarah kaula ilaihi kana itu mah wa yata'ahaba awas tidak penting wa yata'ahaba jeung cawis-cawis itu mukallaf lima kana perkara asyaratu anu geus isyarah kaula ilaihi kana itu mah wa yahtamma yang pentingkeun itu mukallaf lima kana perkara nabah tu anu geus mepelingan kaula alaihi kana itu mah wa aswabu thoriqin jeung ari pang bener-benerna jalan lau pamukallaf bidzalika dina itu alamanpun wa arsyaduma jeung pangnuduh-nuduhkeunana perkara yasluku anu ngambah itu mukallafu kana itu mah minal masaliki dina pirang-pirang ambahan eta ata'atubu adab-adaban bima kalawan perkara soha anu sohe ieu ma an nabina tampi ti nabi urang sadaya sayyidil awwalin anu jadi junjunan anu awal kabeh wal akhirina jeung nu akhir kabeh wa akramisa bikin jeung anu pangmulya-mulya anu diheula kabeh wallakina jeung anu pandeuri kabeh salawatullah ari pirang-pirang rahmat Allah wa salamuhu jeung penghormatan Allah eta alaihi muga tetep ka Kangjeng Nabi wala sairin nabiyina jeung kasakarina pirang-pirang nabi wa qad qala jeung temen ngadawu sallallahu taala Gusti Allah taala wa ta'awanu jeung kudu silih tulungan araranjeun ala birri kana kahadean wa taqwa jeung kana takwa wasoha jeung kesohean Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naon annahu saestuna Kangjeng Rasul eta qala parantos dadawuh Kangjeng Rasul wallahu jeung ari Allah
tapi aunil abdi dina nulungan hiji abdi hiji hamba makana salagi aya itu si hamba tapi auni akhihi dina nulungan dulurna itu si abdi wa nau jeung sanyana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam eta qala parantos ngadawuh Kangjeng Nabi man sing saja madalla anu nuduhkeun itu si man ala khairin kana kahadean palahu maka eta tetep pikeun itu siman mitlu ajri fa'ilihi ari misil ganjaran anu migawena itu khair wa ana jeung sanyana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam eta qala parantos ngadawuh Kangjeng Nabi man sing saja mada'a anu ngajak itu siman ila hudan kana pituduh kana aja eta lau pikeun itu siman minal ajri kina ganjaran naon mislu ujuliman saumpamana pirang-pirang ganjaran anu jalma tabi'a anu itu siman hukaman anu diheula layan usul teu kurang naon galika itu ujur itu ajru min ujurihim tina pirang-pirang ganjaran anu itu man tabi'a syai'an kana hiji perkara wa sareng saestuna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam eta qala parantos ngadawuh Kangjeng Nabi al-aliya ka sayyidina Ali radhiyallahu anhu fa wallahi demi Allah la ayya yakin ari yen nuduhkeun sapa Allah Gusti Allah bika sabab anjeun rajulan wahidan kalalaki anu sahiji eta khairun luwi alus laga pikeun anjeun min umrin na'ami tinimbang onta anu beureuh para itu mangka ningali kaula an asma kana yen ngumpulkeun kaula muhtasaron kana kitab anu diringkes minal ahadisi sahihati tina pirang-pirang hadis anu sahih mustamilan bari ngawengku bari nguru alama kana perkara yakunu anu aya ieu ma eta tarikon jadi jalan li sahibihi pikeun anu ngaboganana ieu ma ilal akhirati ka alam akhirat wa muhasilan jeung anu ngasilkeun li adabi kana adab-adabanana itu si sahib al-batinati anu batin wa dhahirati sareng anu dhahir al-batinati anu batin wa dhahirati jeung anu dhahir jami'an bari ngumpulkeun ditargibi kana ngaresep kana mika cinta akhirat wa tarhibi jeung punaraga wa sairi anwa'il adabi jeung sasesana pirang-pirang rupana adab-adaban as-salikina anu ngambah kabeh min ahadis juhudi tina pirang-pirang hadis juhud wa riyadhatin nufusi jeung ngalatihna pirang-pirang jiwa wa takhdibil ahlaki jeung ngabersihkeunana pirang-pirang akhlak wa taharatil qulubi jeung nyucikeunana pirang-pirang hate wa ilajiha jeung nambahanana itu qulub wa siyanatil jawari jeung ngaraksana pirang-pirang anggota wa izalati wijahiha jeung ngaleungitkeun bengkokna itu qulub wa ghairi dalika jeung salian itu mazkur mimma qasidil arifina tina pirang-pirang pamaksudan ahli ma'rifat kabeh wa tajimu jeung ngamiskikeun kaula bihi dina ieu muhtasar
alla azkura kana yen teu nutur kaula illa hadisan sahihan angin kana hadis anu sahih minal wadihati tina pirang-pirang hadis anu jelas maknana tina pirang-pirang hadis anu jelas maknana mudapan bariki sarandekeun ilal kutubi shahihati kana pirang-pirang kitab anu sahih al masyhurati tur anu kamasyhur wa usatira jeung ngamimitian kaula al abwaba kana pirang-pirang bab minal qur'anil azizi tina al qur'an anu mulya bi ayatin karimatin kalawan pirang-pirang ayat anu mulya wa wasiha jeung nambahan kaula makana perkara yahtaju anu butuh itu si jalma ila dhabtin kana palenggeran au syarhi makna atawa syarah makna khobiyin anu samad mibin apa isa lawan pirang-pirang papaes minat takbihati tina pirang-pirang pepeli Waidaku tujung di mana ngucap kaula fi akhiri hadisin dina ajeun hadis mutabak alaih lapan mutabak alaih pamanau mangka ari manana itu hadis eta rawahul Bukhari wa Muslim hadis riwayat Imam Bukhari Imam Muslim waratu jeung ngarep-ngarep kaula intama lamun sampurna naon hadal kitabu ya kitab ayakuna kana yen ayana ya kitab eta saikon anu ngakirikeun lil mu'tani pikeun jalma anu nyanya bihi kana ieu mu'tasor ilal khairati kana pirang-pirang kahadean hajijan bari mutupan lahu pikeun itu kana itu mu'tasor anak wahil qabaihi tina pirang-pirang rupana kagorengan wal muhlikati jeung pirang-pirang anu ngaruksak wana jeung ari kaula eta sailun anu menta akhon kadulur ittabaan malap mangfaat itu akhon bisyait kalawan hiji perkara min hutina itu muhdasor ayat umah kana yen ngadungakeun itu akhon li ka kaula wali daya jeung ka indung bapa kaula wa masyayikhi jeung ka pirang-pirang guru kaula wasairi ababina jeung kasakarina pirang-pirang kakasih kaula sadaya wal muslimina sareng ka pirang-pirang muslim kabeh ajmaina tegesna sadayana walallahi jeung wungkul kalau al karimi anu mulya i'timadi ari tetegenan kaula wa ilaihi jeung wungkul kalau tapui di ari pasrah kaula wastinadi jeung nyarande kaula wa hasbi jeung nyukupkeun ka kaula wa hasbi jeung eta nyukupkeun ka kaula Allahu ari Allah wa nikma jeung eta pangsae-saena jeung eta kacida alusna saha al wakilu dan anu dipasrahan wala sareng teu daya teu upaya nyingkahan maksiat ka Allah wala quwata jeung daya kakuatan bakti ka Allah illa billahi angin kalawan pitulung Allah al azizi anu maha mulia al hakimi anu bijaksana bismillahirrahmanirrahim Talib dina ya waktu sedekah sakitu anu rorosna ti Allah sinareng ti Rasulna anu lebatna ti kabodohan awai mugi-mugi keun pangabulran Allah Rabbul Alamin
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.